gedeng permonir sepeuyeum euy. Bener henteu? Nya tangtu salah nya da eta mah dongeng. Di dieu nu penting mah kumaha nulis kalimah eta. Salam olah basa. Eta teh kunci pikeun ningalikeun kumaha nulis make curak, teu make curak jeung e. Nah, aya kunci lain anu leuwih babari nyaeta bentenkeun, kemplengkeun, gedekeun, prekeun, sletingkeun, merdekakeun, betekeun jeung sajabana loba. Tinggal milih we mana anu cocok jeung urang. Tah aya hiji deui anu loba ngabingungkeun nulisna kumaha cenah. Wilujeng atawa wilujeng. Tah eta mangga di komen alias di pair ya. Komen teh pairan. Mangga anu bade mairan bade komen kantun nulis di handap. Cag.